Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui para wargi sadayana. Waktu teu karasa, asa gancang pisan nyerelekna. Poe ganti poe ngawujud jadi hitungan minggu. Ganti deui ku hitungan bulan. Teu karasa geus meh 2 bulan Neng Tina cicing ngaranggenek marengan nyimas sansan di alam siluman, digembleng ku mangrupaning ilmu kasakten jeung asihan anu ayana di jero dasar talaga. Sakabeh kakuatan bunda ayeuna mah geus aya dina diri hidup Tina. Ari sarupa deui nyatana nyampurnakeun pamikat dina diri Tina. Cek nyimas sansan anu harita keur dariuk dina ngajemprakna batu jeung Neng Tina anu jadi murid sekaligus anak angkatna. Hatur nuhun kanggo sagala atikanana Bunda Ratu. Neng Tina acong-acongan nyembah di hareupeun guruna. Nya, hayu. Ayeuna mah urang sampurnakeun ilmu pamikat hidup teh Tina. Ayeuna keneh ulah dingke-engke bisi kaburu jadi bangke manten. Hayu. Neng Tina timbang unggul. Jerut nyimas sansan turun tina luhur batu. Anu saterusna mah miheulaan ngalengkahkeun sukuna muruh ka hiji tempat. Bari dituturkeun ku Neng Tina salaku nu jadi muridna. Teu lila antarana guru jeung murid teh geus narepi ka hiji patempatan. Katembong di eta tempat aya hiji kulah anu ukuranna leutik kacida. Kira-kira saja palangen leungeun unggal sisina. Caina beureum yuni getih sarta bubuluk-bukan siga anu ngagolak. Ret nyimas sansan ngareret kanu jadi muridna. Neng Tina langsung unggek siga anu geus surti. Samemeh teuleum ancrug Neng Tina ngudar kabeh pakeanana tataranjang buburucun bari taya karingrang. Salengkah, 2 lengkah, berus antuk nama Neng Tina ancrub teuleum kana eta kulah. Samat beheung jerona teh. Sanggeus aya dina jero eta kulah reup. Neng Tina meureumkeun panonna, kalayan 2 dampal leungeun dirapatkeun dina hareupeun dada. Karalep. Geus kitu mah Neng Tina neuleumkeun sirahna ngan ukur katembong saware buukna anu ngarambang. Nyimas sansan gancang meta gebur. Teu lila antarana 2 leungeun nyimas sansan ngakebur hurung dipulen ku cahaya beureum. Hush war bluk 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 bluk. Cahaya beureum anu kaluar tina dampal leungeun nyimas sansan teh nyebrot kana cai kula. Nepi ka caina beuki rosa bubuluk-bukan sarta ngepulkeun haseup ipis kalir hideung. Les. Cahaya beureum teh ilang. Mangsa nyimas sansan geus narik deui 2 leungeunna. Kayaan kula oge siga asalna. Ngan ukur bubuluk-bukan sawajarna. Pucungul. Sirah Neng Tina mucungul kaluar tina eta kulah. Nyimas sansan mapag ku seuri. Kalacat. Geus kitu mah Neng Tina hanjat ka darat sarta gura-giru make deui papakeanana. Ayeuna mah geus tutug sampurna ilmu hidup teh Tina. Sakabeh pangarti jeung pangandiwasa bunda geus tutug geus turun ngucur sapinuhna aya dina diri hidup Tina.
Nyimas Sansan nutup wanoja anu katembongna beuki geulis anu harita keur ngajanteng di hareupeunana. Brek Neng Tina gancang deku hareupeun Nyimas Sansan. Jeung hiji deui Tina, ku sabab hidup mah bangsa manusia, mangka kekuatan anu diturunkeun ti bunda teh jadi sobarhatikeun kekuatanana tinimbang kekuatan anu aya di bunda. Jadi cindakna kekuatan hidup leuwih hebat tinimbang bunda Tina. Hatur nuhun pisan Bunda Ratu, hatur nuhun. Tembal Neng Tina sarua jeung samemehna. Nyimas Ratu Sansan timbang unggul jung geus kitu maneng Tina oge cengkat deui. Hayu ayeuna mah urang balik Tina, Cek Nyimas Sansan kituna teh bari miheulaan ngalengkahkeun sukuna. Neng Tina ngan ukur nembalan ku unggul sarta saterusna manuturkeun lengkah nu jadi guruna. Berarti ayeuna mah kekuatan aing teh geus aya di saluhureun ieu siluman orai sanja. Keur naon aing make kudu turut tumut deui ka manehna. Ari ilmu aing geus leuwih hebat tinimbang manehna mah. Dipodaran wae ku aing sakalian kieu carana mah. Gitu gerentesna hate Neng Tina kalayan sorot mata nu seugeut neuteub tonggong Nyimas Sansan anu aya di hareupeunana. Neng Tina unggut-unggutan teu lila nyeh seuri sorangan kalayan sorot matana anu beuki seugeut neuteub tonggong anu jadi guruna. Sak kebur leungeun katuhun Neng Tina dumadakan ngakebur di bulan ku cahaya beureum. Bunda Ratu, Cek Neng Tina kalayan sora nu halon. Reg Nyimas Sansan ngarandeg heula sarta malikeun awakna ka tukang. Nalika malik sawubres karek mah Nyimas Sansan malikeun awakna leungeun Neng Tina anu geus dieusi ku kakuatan sapinuhna ngagabres kana dada Nyimas Sansan. Panon Nyimas Sansan nepi ka burial bencelik mencerong ka Neng Tina nu jadi muridna. Neng Tina malis neuteub dibarengan ku Suraseuri. Kabur! Sageusna ngakebur heula sakedeung mah. Awak Nyimas Sansan buyar nepi ka mancawura. Teu beda we jeung ruhak durukan anu ditajong. Neng Tina seserian sorangan nepi ka lenggakan. Sawu belesat. Geus kitu maneng Tina ngabelesat mumbul ka luhur. Biar. Teu lila antarana cai dina beungeut talaga nepi ka mancawura. Mangsa Neng Tina nyuruwuk kaluar ti jero eta talaga. Kalayang. Cek. Teu beda jeung kapuk anu katabak ku angin. Awak Neng Tina ngalayang siga nu hampang pisan sarta antuk nama sukuna napak kana lemah anu aya di sisi talaga. Ret Neng Tina ngareret kana cai talaga paneuteupna siga nu tembus kana dasarna. Neng Tina seserian deui nepi ka lenggakan. Sora-sorina ngaweuhan ka sabudeureun eta patempatan. Corelat jeung sanggeus malikeun awakna kebat bae Neng Tina ngacorelat ninggalkeun eta talaga. Teu lila antarana Neng Tina geus nepi deui ka hareupeun imah Abah Atong. Atuh sup gancang Neng Tina asup sarta mariksa unggal rohangan eta imah. Tapi teu kabeneran pisan. Sabab tetela di eta imah teh suwung eueuh sasaha. Malah mah kayan imana oge siga nu geus lila teu dieusian. Katembong tina rantang naramat lancah diunggal jero rohangan. Neng Tina gura-giru muru ka guha anu teu heula kungsi diasupan ku dirina. Nyatana mangsa munggaran patepung jeung Nyimas Sansan. Nepi ka eta guha eueuh sasaha di eta guha oge. Bah Atongna teuing keur ka mana.
na keur kamarana cenah aki-aki bangkar warah jeung si Jolat teh. Gerendengna Neng Tina kalayan paroman beungeut siga nu pohara pisan keheulna. Gedig Neng Tina ngagedik muru deui ka imana Bah Atong. Reg Neng Tina ngarandag di buruan imah kalayan tetepan anu seukeut mencerong kana wangunan imah. Kebur dua dampaleungeun Neng Tina dumadakan ngakebur di bulan ku cahaya beureum. Tapi lamun ieu imah dihancurkeun ku aing, engke aing bakal hese neangan si Jolat jeung si Atong. Gerendana Neng Tina deui. Pas sinar beureum anu geus ngapulan leungeun Neng Tina teh dumadakan pareum deui sapada harita. Corelat ceuleng. Kalayan dina gerakan anu pohara pisan hampangna. Geus kitu mah kebat bae Neng Tina ingkah ninggalkeun eta tempat. Saenggeus lumayan lila nyorang lalampahan, antuk nama Neng Tina anjog ka tepis wiring hiji pilemburan. Tetela geuning tempat anu dijugjug ku Neng Tina teh aya lian ti lembur Cilanjung, lembur manehna sorangan. Siga nama rek muru balik ka imahna. Henteu jejolelatan deui ari geus nepi ka dinya mah. Neng Tina leumpang lir macan teunangan kalayan antarena keranan. Sarta beuki lila beuki mubus asup ka jero pilemburan. Olo, ari itu Neng Tina? Saurang awewe anu geus rada umuran nepi ka hari weus-weus nepakan batur ngawangkongna. Kituna teh dibarengan ku tutunjuk ka Neng Tina anu harita leumpangna beuki ngadeukeutan ka palebah maranehna. Olo, nyawe geuning Neng Tina? Anu dibejaan nepi ka molohok neuteuk Neng Tina. Sarta gigisik siga anu teu percaya kana tetenjoanana. Teu lila antarana Neng Tina geus nepi ka hareupeun eta dua awewe. Neng Tina, terus muli? Tanya nu saurang, kituna teh bet teu eureun-eureun nelak-nelak kana badan Neng Tina. Neng Tina timbang manggut dibarengan ku imut. Teu kunaon Neng? Tanyana deui nu saurang. Neng Tina ngan ukur gideug tapi tetap terlepas tina imutna. Neng Tina teh bade ka bumi. Juragan mah teu aya mulih deui Neng. Duka ka mana? Bilih bumina dikunci mah taroskeun we ka Pak Ulis. Dipangnyepengkeun ku Pak Ulis da nya, dipangnyepengkeun dipanguruskeun ku Pak Ulis. Sagarupan oge. Bilih aya hal anu teu dipiharep saurna teh ka Pak Ulis we Neng. Nuhun ceuk, dikadun heula nya ceuk. Antuk nama Neng Tina nyawara kitu nate bari gura-giru ngagancangkeun leumpangna. Beuki lila beuki deukeut Neng Tina muru ka imahna. Beuki loba warga nu pasangrok. Neng Tina pada nelek-nelek pada nanya. Tayeuhna mah hayang nyaho kana naon-naon anu geus karandapan ku Neng Tina. Ari Neng Tina mah nembalanana teh saperluna bae. Siga nu hayang buru-buru nepi ka imahna. Sakura laki anu nenjo ka Neng Tina teu siga samemehna. Ayeuna mah teu sirikna pating polohok siga nu banget kataji ku kagelisan Neng Tina. Teu lila antarana antuk nama Neng Tina nepi oge ka buruan imahna. Tiiseun pisan kayaan eta imah teh. Da puguh oge geus mang bulan-bulan taya nu ngeusian. Garis polisi anu pulasna geus semu pupul. Masih kene rantang ningker sakurilingan eta imah. Pikeun sajongjongan mah Neng Tina timbang ngajanteng kalayan atrapisan aya nu beueus dina sapasang panonna. Kojengkang atuk nama Neng Tina ngalengkahkeun sukuna nuju ka tepas imah. Brek-brek. Garis polisi dipegat-pegatkeun. Sanggeus digulungkeun, lung dipiceun ka buruan. Kojengkang Neng Tina ngojengkang ngadeuketan pantong. Ka tembong panton oge digembok. Gep. Neng Tina ngaragamang kana eta gembok. Karak. Gembok anu kawilang badag dur sakitu telasna teh nepi ka remuk dina keupelan leungeun Neng Tina. Mun seug aya jalma anu nempeun teh mah abong we lamun teu bengong-bengong we mah. Lung gemuk anu geus remuk teh dialungkeun ka buruan. Raket
Neng Tina nyurungkeun pantol lalaunan bus ka jero imah sarta gura-giru mukakeun hordeng jeung jandela. Atra pisan ari geus kacaangan mah kayaan di imah teh pohara pisan pabalatakna, kursi pating juling jalungkir parabotana oge patulaya, ramat lancah rantang di saban tempat. Neng Tina ngareret kana goresan kapur dina palupuh imah pagawean polisi sigana mah. Ingat didinya pisan indungna dipencit ku si Jolad deh. Celak aya nu ngeclak dina panon Neng Tina. Rasakeun sia wawales ti aing Jolad. Daguan sakedeung deui. Paroman Neng Tina nalangsa. Dumadakan paroman nalangsa dina beungeut Neng Tina, dumadakan robah siga nu kahuruk ku amarah. Koloyor geus kitu mah Neng Tina ngoloyor muru ka kamarna. Sarua kayaan di kamar ge pabalatak sarta rantang ramat lancah di unggal juru rohangan. Pasiksakna simut jeung spray setik oge teu robah disaprak dirina diiwat ku si Jolad. Kek Neng Tina tiuk dina sisi risbang ngadon hulang-hulang lumayan lilana. Sawanganana dumadakan balik deui ka mangsa anu kurang leuwih 2 bulan katukan. Moal dibere ampun ku aing mah sia Jolad. Gerendeuna Neng Tina dibarengan ku kekerot sagala. Si Jolad sigana manu dimaksud ku Neng Tina teh. Neng Tina, Neng. Di luar kadenge aya suara awewean jurokan. Bi Uti. Neng Tina gancang nembalan. Tayona mah geus apal pisan kan eta sora. Neng Tina gancang cengkat sarta gura-giru ngoroyor ka patengahan. Telila antarana nyawe ngurunyung Bi Uti. Badega Satyana kulawarga juragan Ramdi Bi Uti teh. Neng. Sanepina kahareupeun Neng Tina langsung bae Bi Uti ngarangkul. Siga nu pohara pisan sono meunahna. Dibarengan ku ngaguk-guk ceurik kitu nate. Sosanajan teu nepi ka inghak-inghakan, aya we ari nu ngeclak wae mah tina panonna Neng Tina. Neng, teu kudu naon Neng teh? Tanya Bi Uti sanggeus ngalepaskeun rangkulanana. Kitu nate dibarengan ku nyusutan sesa-sesa cimata. Henteu Bi. Tina tiasa kabur Bi. Syukur alhamdulillah atuh Neng. Hayu urang karompok bibi Neng. Di dieu mah teu acan diberesan. Siga anu nyaheun pisan katempona teh Bi Uti ka Neng Tina. Eta meureun peda geus nyilu mantuan ngurusna. Di mangsa Neng Tina keur orok beureum keneh tug nepi ka rumajana. Alim Abi, bade di dieu we abi mah. Bibi damal deui di abinya. Mangsa Neng Tina ngomong kitu teh, sakedapan mah Bi Uti malah ngahulang siga nu surti. Neng Tina gancang ngoloyor ka rohangan kamarna, kurah kore heula sakedeung kana handapeun kasur. Tetela aya duit nu kawilang loba. Geus kitu mah Neng Tina gura-giru nyamperkeun deui Bi Uti ka patengahan. Ieu kangge buruhan kangge bibi, 2 sasiheun nya. Tah nu ieu mah kangge kapreogian balanja. Cek Neng Tina bari ngasongkeun duit. Mangga upami kitu mah Neng, mangga. Antuk nama Bi Uti nyanggupan kana pamenta Neng Tina. Nyuhunkeun bantosan we ka saha? Nya nyuhunkeun bantosan ka saha we? Kangge beberes bumi mah Bi. Dari ku nyalira mah abot teuing. Kanggo ayeuna mah payunkeun meresan kamar Tina nya Bi. Mangga Neng, mangga. Bi Uti nepi ka teh sirikna dodongkoan. Geus kitu mah Bi Uti geus gesrut beberes di kamarna Neng Tina. Rapekan pisan barang gawena teh. Matak pantes dijadikeun badega kapercayaan ku juragan Ramdi oge. Dina mangsa Bi Uti keur beberes kamarna, ari Neng Tina nama ngadon ngadaweung di tepas imah. Telila antarana ka imah Neng Tina loba warga anu julo-julo daratang. Ka asup Paulis anu nguruskeun kakayaan juragan Ramdi. Pabeja-beja sigana mah. Duh, alhamdulillah
Gening Neng Tina salaman. Pak Udi siga nu bunga pisan mangsa sesalaman jeung Neng Tina teh. Muhun Pak. Dupi pun Bapak kamana miosna Pak? Duh kaneng taya nu uningaeun. Tuang Rama mah teu aya sumping deui saparantosna kajantenan ieu teh. Gening itu pantona tiasa muka Neng. Tembal Pak Ulis kitu teh dibarengan ku kurang karung mangsa nempo panto imah anu geus ngageblong. Abdi mah gaduh kunci serepna Pak. Oh paingan atuh. Perkawis kakayaan harta banda tuang Rama mah punten we. Kangge samantawis mah kamari-kamari teh dicepeng heula ku bapa Neng. Pak Ulis siga anu kasieun. Nya teu sawis-wios, hatur nuhun pisan Pak. Muhun sami-sami. Da Bapak oge aya artos hasil panen. Nanging teu dibahantun ayeuna mah. Engke diwe nya Neng. Muhun Pak, teu sawis-wios teu kadah rurusuhan. Lumayan lila. Neng Tina ngawangkong jeung Pak Ulis sarta jeung warga anu julujul ka imahna teh. Biasa bae sikepna Neng Tina oge. Sama sakali teu nembongkeun kaahengan. Asalna mah Neng Tina diajak cicing heula di mana Pak Ulis. Ngan keukeuh Neng Tina mah teu daekeun. Pak Ulis oge teu bisa maksa, gancang bae marentahkeun warga. Sangkan mantuan beberes di imahna Neng Tina. Jang Oyo, Jang Ikum, Jang Omo, jeung jajakan nu sejena haraget pisan mangsa dipenta pitulung teh. Gawena gusrat gesrut siga nu hayang kapake ku Neng Tina. Perkara mulang deui Neng Tina kalemburna estuning gancang pisan sumebarna. Nepi ka dina poe harita keneh oge warga sacilanjung mah geus arapaleun kabeh. Loba warga nu mangkarunyakeun sigana mah. Poe harita loba nu ngahaja ngalanteuran dahareun keur Neng Tina. Pajar teh da anu boga kalakuan goreng nama anu jadi kolot Neng Tina mah ulah nepi ka dibawa-bawa. Tapi nalika kayaan keur kitu ujug-ujug waktosna kabujeng seepkeun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu assalamualaikum.